Sampurasun Wadia Balad ATE official. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku qobul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa, diiring ku kadeudeuh ka Nyaah Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadanget ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita kasarad ka alam jin. Ayeuna bagian anu ka 13 nanya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Ian Aditya di Palihan Rancah Ciamis. Kangge Kang Ian ngahaturkeun rewu nuhun laksaketi kabingahan rehna parantos ngintunkeun naskah sakaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina channel ATE official ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe kantun subscribe heula. Ngarah langkung pogot sareng langkung sumangat deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Lainna naon, mamang masok bingah kitunya. Upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipangeserkeun atanapi dipangbagikeun. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga. Ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng kasarad ka alam jin bagian anu ka 13. Kumaha salajengna sor cikopina betot simbutna pagan heula tali kolorna bisi morosot merezel morozol uzel-uzelan di tengah jalan tempak dung dung tes. Cikan Abah minta jai dina mangkok bodas. Coba juragan. Cek Bah Sirot. Atuh Pak Daud red ngararet kasih Badrun. Drun nyokot cai drun. Si Badrun teu talangke gancang muru ka dapur pikeun nyokot cai. Keke juragan, saha ngaran lalakina anu ngaganggu budak juragan teh? Lamsijan urang Ciamis bah. Lamsijan. Ngaran anu aneh. Tapi jigana kasep eta jalmana. Jiga Ki Agus jago. Moal aya di dieu mah anu kasep jiga Lamsijan. Komo lamun dibudang bandingkeun jeung juragan mah jauh. Sanajan itu jalma miskin oge kasep. Paingaan atuh anak juragan nepi ka kapengpeongan. Ngadenge kitu Pak Daud kacida mentegeugna hatena kukulutus. Dasar kurang ajar dukun teh. Aing jadi kalah gregeteun. Deuh, asa yang nyabok curi teh. Sabot keur kitu kurunyung si Badru anu tadi sigap nyokot cai. Harita geus norojol deui mawa samangkok cai heran. Mangga bah, ieu caina bah.
cek si Badrun bari nyodorkeun cai na mangkok bodas. Nu satuluyna Mbah Sirod neundeun mangkok dina luhur lawon beureum anu dibawana. Bari mendekos sila tiuk sinuku tunggal. Leungeunna ngarogoh kana kantong anu disorena. Didinya manehna ngaluarkeun batu ali warna hideung celom. Terus eta batu ali teh diancelomkeun, dikeumkeun kana cai nu aya dina mangkok. Reup matana dipeureumkeun, sungutna kunyam-kunyem, geger nyeman mapatkeun jampe pamakena. Sapada harita kaayaan di ruangan eta jadi ngadadak geuman. Komo waktu cai nu aya dina mangkok katampuna muter muih menitari. Pak Daud mani teu ngicep-ngicep hookeun. Kitu deui pikeun dua preman bayarana. Duanana jadi was-was. Sabab manehna mah geus nyaho kumaha sakti jeung hebatna Lamsijah. Teu kungsi lila tang. Mangkok anu disimpan dina luhur kain beureum ngadak peupeus mancaura. Caina mawur. Petelan-petelan belingna meceleng ka unggal madhab. Ceras-ceras. Nu pangheulana ngajerit tangtuna Pak Daud. Sabab pangdeuketna ka Mbah Sirod ngajerit Pak Daud waktu sapotong beling nancep kana dadana. Kitu deui si Hamid jeung si Badrun sarua ngajungkel bari ngagoa. Duanana pada tatu karajam ku raclengna potongan-potongan beling. Sedangkeun Mbah Sirod mah ukur ngajengkang wungkul ka tukang. Sabab ari awakna mah waduk teu teura ku petelan beling. Aduh, tolong, Ganjang bawa aing ke rumah sakit. Aduh, Ganjang, ieu bisi aing pae manten. Aduh, bawa aing ke rumah sakit. Aduh. Cek Pak Daud. Atuh dina danget eta keneh Burita jeung para badegana jadi riweuh waktu nyaho aya kajadian siga kitu. Mangka teh talangke deui Burita pamajikan Pak Daud marentahkeun ka supirna sangkan buru-buru mawa Pak Daud ke rumah sakit. Ulah poho si Hamid si Badrun titah dibawa. Mbah Sirod oge dibawa ke rumah sakit. Para wargi sadayana memang kitu ari ngaranna kahirupan mah sagalana gumantung kana amal perbuatan. Ibaratna lamun melak cabe tangtu hasilna oge cabe. Mun melak bonteng pasti bakal panen bonteng. Melak tomat nya pasti panena oge tomat. Melak sirit pasti jadina sirit moal anak pastina. Sacara harfiahna sagala tindak tanduk anu dilakukeun ku urang salaku manusia awal akhirna pasti bakal menang walesan anu satimpal akur jeung naon anu ku urang dipilampah. Kajadianna teu beda jeung nu kaalaman ku Pak Daud sapara kanca. Tong boro-boro engke di akhirat. Dalah nalika masih hirup keneh di alam dunia ge geus meunang pangwalesna. Kitu mun segrek dilenyepan mah. Tapi ngan hanjakal pikeun Pak Daud mah saeutik oge kajadian eta teu ieuh ngajadikeun kajadian punten. Tapi hanjakal pikeun Pak Daud mah saeutik oge teu ieuh ngajadikeun kajadian anu geus kalaman ku dirina teh terjadikeun papeling jeung terjadikeun pieunteugeun. Ti mimiti peuting eta Pak Daud daek teu daek
kudu dirawat heula di rumah sakit. Sedangkan pikeun Neng Euis mah najan teu ari ngucap syukur da burung padung oge kanu jadi kolot sorangan. Tapi sahanteuna manehna jadi boga kasempetan pikeun nepungan Lamsijan tanpa perlu sieun ditalingakeun ku bapana jeung ku para bagundalna. Dina poe isukna sanggeus balik ngalongok ti rumah sakit, Neng Euis nyarita ka indungna. Mah, abdi bade ka sakola heula nya. Yos ulah teuing dianteur. Da bapana oge di rumah sakit kene ieu mah. Nyajung atuh ari rek ka sakola mah. Tapi omatnya mulangna ulah buri teuing. Da mama sok melah. Muhun mangga mah. Walau Neng Euis bari samemeh indit teh sasalaman heula nyium leungeun nu jadi indungna. Nu satuluyna jiga biasana Neng Euis miang ti imahna teh moal motor sorangan. Ngeureuyeuh mapai-mapai jalan raya nuju ke arah Cimerakeun. Sedangkan dina waktu nu sarua isuk harita di imah kontrakan tukangan kantor kacamatan nu aya di Cimerak. Lamsijan masih keneh diuk bari nyang hareupan Cikoping ngebul. Sementara si Lili baladna keur kudat kodet ngarutan tungtung kaos kakina anu soeh bari geus bau jurig. Kadenge si Lili nyarita, "Jan, ari urang ieu geus sabaraha poe nya aya di dieu. Beda we asa beuki jauh ngider teh Jan euy. Jigana urang kudu ngageser pindah kontrakan isukan mah euy. Sabab ieu sakola-sakola di dieu mah geus hampir kabeh ka ampar buku." Nya urang geus lila di dieu teh li. Aya meureun kana 20 poe mah. Kamana tuh kira-kira nanya urang pindahna? Nya paling oge ka Tasik Jan. Soalna urang kamari geus nepi ka Cikalong wetan neangan sakolaan teh. Jauh teuing euy mun urang teu pindah kontrakan mah olok bensin. Tapi kilang kitu oge euing mah kumaha ceuk bos we ketang. Da manehna mah sok nyaweun ditempateun anu alus keur tempat usaha. Ari ente poe ayeuna rencana rek ka daerah mana Jan ngider? Tadi nama rek ka Batu Karas, pedah ka belah dinya asa can kaaprak. Tapi kumangke we ieu oge keur mikir-mikir keneh. Teh malam si Jan can bisa nangtukeun sikep sabab nu sabenerna poe eta teh manehna dititah ngajemput kuburatna. Pikiranna jadi bingung sabab hate leutikna ngagaleco. Asa moal pibalekeun mun aing teruskeun hubungan jeung buratna. Soalna awal akhir si Euis pasti nyahoun. Sanajan nyangan sawates hubungan dagang wungkul, jawaban jelas pisan. Buratna teh bibina si Euis. Kajaba ti eta tina tanduk tina galagatna buratna jika nu bogoheun pisan ka aing. Asa mending aing ngajauh bisi parabe ka dituna. Sabot Lamsijan keur ngagerentes kitu, si Lili kadenge tumanya deui. Kunaon Jan? Ilaing jeung nu bingung kitu geuning. Ari ente geus ngiriman can ka indung ente di lembur Jan? Alhamdulillah geus. Aya meureun kana 4 kali ngawesel mali. Puguh rada bingung ieu teh sabab aya nu nitah ngajemput. Jabarek mere motor jalmana teh. Urang kalah bingung li. Nah ari ente kalah bingung geuning. Nya kuduna bunga atuh. Kumaha ieu aya nu rek mere motor. Batur mah yang kitu teh hese. Aneh-aneh wae ente mah. Nya saha kitu jalmana anu hayang dijemput jeung rek mere motor teh Jan?
eta buratna kepala sekolah SMA Nurul Burhan teh gini. Ari jalma nama geulis ngan statusna janda. Tapi susana janda ora keneh li, coba halus deh kita. Top. Tapi urang embung lah. Era euy. Itu mah jalma beunghar. Ari ente sok bodoh jadi jalma teh, Jan. Lain mangpaatkeun atuh. Buat teuing aya jodona jeung ente. Pan untung teh ente bisa jadi jalma beunghar ngadadak. Cek si Lili bari kerung sabab ngerasa heran ku pola pikir na Lamsijan. Selain ti eta si Lili ngerasa nguji dumeh si Lamsijan payuan pisan ka awewena. Waktu keur guntreng ngobrol kitu ari gerung deh. Di hareup kontrakan kadenge suara motor ngagerung. Sawe Cinggalah urang toong. Cek Lamsijan bari cengkat laju noong. Barang ditempo tetela neng eus Fatimah geus keur nyatandarkeun motorna di lapang poli. Harita si Lili ngareret ke Lamsijan bari ngomong, ya Allah, meni geulis kitu Jan euy. Coba guru deui. Eta buratna teh Jan, eta lain. Lain eta mah, lain eta. Eta mah Bu Eis urang Cijulang. Atuh si Lili jadi gogodeg waktu ngadenge jawaban kitu ti Lamsijan. Ari ente boga ilmu naon Jan euy? Deka heran. Eta awewe kuat ka nyamper kitu ka dieu. Coba lain eta wungkul. Aduh. Menta tuh urang amalan Jan euy. Aduh, gulis kitu Jan. Urang mah teu boga ilmuna naon li. Nya kabeneran we ieu mah. Awen-awen udah nyamper ka dieu. Sanggeus nembalan kitu, Lamsijan tuluy kaluar muru nyamperkeun ka Bu Eis Fatimah. Neng, kumaha? Damang Neng? Tanya Lamsijan bali nyolongkrong ngajak sasalaman. Alhamdulillah, pangestu Kang. Sawangsulna, akang kumaha? Damang. Alhamdulillah Neng. Kuayana hibar pangdunga ti sadayana. Ari Neng, ayeuna bade ka sakola, tanapi moal. Muhun kawitna bade ka sakola. Mung nya kitu, ieu teh bade aya taroskeun heula ka akang. Walon Bu Eis bari neuteup talab ka Lamsijan. Aya taroskeun. Nyarek naroskeun naon kitu Neng? Tanya Lamsijan bari nyobaan nalungtik kana sorot mata Neng Eis. Akang, ayeuna aya rencana ka mana? Nyiar buku, ngampar buku. Pamit tiasa mah. Jajabkeun heula we abdi ka sakolaan. Mungkin uina jemput deui. Kumargi aya carioskeun kalintang pentingna sareng akang ieu teh. Nya biasa we ari rencana mah bade ngider milarian sakolaan kanggo icalan buku. Tapi ari Neng aya prayogi mah wios enjing dewe ngider buku kanu sanes mah. Tembal Lamsijan jadi penasaran. Ongko manehna bari rek sakalian nepungan heula buratna. Rek nepungan buratna sakedeung pikeun ngabolaikeun ngeunaan usahana dina enggoning neangan percetakan buku. Sabab mana yakin lamun misalna jadi oge kahareupna asa moal pibenereun. Soalna urusana pasti pabaliut jeung masalah pribadi. Kajaba teh eta Lamsijan boga rencana rek ninggalkeun kecamatan Cimerak demi neangan deui buburuhaneun anu sejen. Hayu atuh Kang. Jajabkeun heula ayeuna mah abdi. Ngangge motor ieu we heula Kang. Cek Neng Eis bari nunjuk kana motor manehna. Mun mangga. Tembal Lamsijan bari tuluy pamitan ka si Lili. Sanggeus kitu mah duanana laju arindit ninggalkeun si Lili anu kumecrek sesoranganan
nempokeun kagelisan Neng Eis Fatimah. Gancangna carita balik ti sakolahan satuntasna ngajajabkeun Bu Eis. Lamsijan mutuskeun moal tulus pikeun nepungan buratnana. Sababna pikiranana mikir bakal pilireun urusanna. Mata karita lamsijan rek fokus we heula neangan deui orderan buku anu sejen. Hayang nyao aing rek ka Batu Karas. Susuganan we aya pemilikeun beh dinya. Hitung-hitung bari nungguan si Eis balik ngajarna. Nyah ka Batu Karas we. Kitu gerentes Bu Eis. Punten, kitu gerentes eusi hatena lamsijan. Anu nganterkeun laju muter roda motorna nuju ka hiji sakolahan TK nu aya di sisi basisir Batu Karas. Diparengkeun nalika lamsijan karek nepi ka hareupeun sakolahan oge. Dirina geus dipanggihkeun jeung saurang ibu guru anu ngaranna Bumia. Pangawakana jangkung leutik, kulitna sawo asak. Halisna ngagoler paeh ngajepat, irungna mancung kuwung-kuwungan. Kaciri tina kayaanana lamun Bumia teh saurang guru anu lumayan beunghar. Sabab papakeana we meuni aralus. Harita lamsijan tumanya ka Bumia. Punten Bu, manawi tiasa ngawagal waktosna sakedap Bu. Oh, mangga. Bade aya kapriogian naon manawi? Cek Bumia somehan akar. Mamanawianan ieu mah Bu. Di sakolahan ieu mariogikeun buku mewarnai ieu kangge murang kali. Kalaresan di abdi aya stok anu teu acan kaical Bu. Oh, bade icalan buku pangintennya. Alhamdulillah. Kalaresan nuju mariogikeun pisan kangge 5 sakolahan TK ieu teh. Aya seueur keneh teh bukuna Kang. Abdi periogilah kinten-kintena 1000 bukuan. Barang ngadengi jawaban kitu, tangtuna pikeun lamsijan kacida muji syukurna. Sabab teu disangka-sangka ari geus nepi kana waktuna mah milik teh datang sorangan. Alhamdulillah Bu. Insyaallah aya buku mah mung panginten kangge tipayun mah 300 silanya. Kanggo nu sapalihna deui mah nyuhunkeun waktos we saminggon kangge ngayakeun barangna. Kumaha tiasa pame kitu Bu kinten-kintenna? Oh, mohon mangga tiasa Kang. Terus perkawis pembayaranana bade ayeuna atanapi engke wae pamitos aya bukuna? Tanya Bumia bari ngagutret nulis dina kertas salambar. Engke we Bu, upami tos aya bukuna supados raos. Aya buku aya artos kitu ta Bu? Mangga atuh, langkung saya ari kitu mah Kang. Tapi anu 300 nama tiasa dicanda panginten enjing bukuna Kang. Cek Bumia tumanya deui. Mohon mangga tiasa Bu tiasa. Tabu sabaraha kinten-kintenna abdi kedah ka dieu ngajajabkeun buku Bu. Wios tabu 8an we supados tepangna sareng abdi langsung. Tah ieu nomor telepon Bumi abdinya. Bilih engkin anu sapalina tos aya kantun telepon we ka abdi. Mung ngapunten, abdi ayeuna mah rada rusuh ieu teh. Kumargi aya bujengan kanu sanes. Janten ku abdi bade dikantun heula atuh nya Kang. Kitu cek Bumia mungkas obrolanana bari mikeun nomor telepon dina sacuwir kertas. Sabab teu jauh ti sakolana. Didinya geus anu ngajemput ku mobil Vitara warna hejo. Zaman harita mah tahun 88, mobil Vitara kaasup mobil mewah. Jadi kersing saha wae jalma anu mibanda eta mobil pasti moal jauh. Hirupna aya di lingkungan kalangan elit. Mohon mangga Bu, hatur nuhun satacana Bu.
walon lamsijan bari unggek tapi matana telesot merhatikan mobil pitara anu ngajemput bumia. Nah hatena noroweco ambe narek aya naon deui kajadian kahareupna ieu teh. Da sidik atuh eta mobil anu dipake ngajemput bumia teh mobil bapana si Eis pisan. Aing mah teu poho najan karek sakali ka imahna si Eis, tapi aing geus apal kana mobilna eta plat nomor jeung warna mobilna oge kitu pisan. Tapi untung ngajemputna lain bapak si Eis. Duh sok aya wae ongkoh pikiranan teh duh. Jeung si Eis aya bapana wanoh jeung buratna teteh lalancekna Bu Eis. Ayeuna aya nu order 100.000 buku dijemput ku mobil bapak si Eis. Lieur aing mah, tapi teu paduli teuing ketang. Aing mah da niatna oge usaha. Nu penting mah hari-hari we. Kitu cek lamsijan jero hatena pinuh ku teka-teki jeung tanda tanya. Saterusna bari nungguan waktu ngadaguan rengse balik ngajarna Bu Eis. Rarajeuneun lamsijan ngadon ulin di sisi basisir bari nempo para pamayang anu karek baralik ngalaut. Dina luhur bangku handapeun tangkal kalapa lamsijan harita diuk bari udud, sedangkeun matana mah manco ka tengah laut anu biru satungtung deuleu. Dina sajeroning kitu, dina sajeroning hatena lamsijan inget kana kanu jadi indungna. Sapada harita aya rasa sono hayang panggih jeung menjadi indung. Bari nyawang lautan lamsijan ngagerendeng. Duh hampura mah kuring can bisa balik, tapi insya Allah mun geus mayukeun buku ka sakolahan TK mah ijan rek balik heula mah. Mudah-mudahan we atuh aya rezekina ijan bisa balik kalawan bari bisa ngomean suhunan imah anu geus rek uru jeung runtuh. Kitu cek lamsijan bari ramisak sabab ngarasa sedih. Komo ari ras ingat kana kasangsaraan keluargana anu nepi kadangat harita dirina can bisa ngarobah nasib. Hiliwirna angin laut mawa rasa anu beda. Komo nalika seungitna minyak kasturi ngadadak nyambuang. Harita lamsijan jadi curinghak bari gentak ngusap mata ramisakna. Fatimah. Kitu lamsijan ngagerongaran Fatimah nepi ka 3 kalina. Sementara leungeunna ngusap batu mustika hejo anu teu pernah tinggaleun dina sakuna. Hus, cudegedeg. Kiwari tepat sagigireunana geus ngajirim wanoja geulis ti alam jin. Sapada harita Nyi Fatimah imut manisna, imut kareueutna mampu nyuaikeun rasa kasedih anu ngampar dina jero sanubarina. Sorot matana seolah-olah mere harepan kana jiwa kosong. Kitu deui dalingding seungitna pating selendep seseleket pabaur jeung aliran getih. Mawa rasa bagja nyingraikeun rasa kasumpak. Kadenge Nyi Fatimah cumarita barinya kaleungeun lamsijan. Kang, kunaon atuh jika nu sedih kitu? Sok nyarios ka abdi, akang hoyong naon? Atanapi akang gaduh masalah naon? Nyarios Kang. Ceuk Nyi Fatimah bari nyelende kana tak-tak lamsijan. Saacan ngajawab, lamsijan neuteub heula ka makhluk geulis beda alam
nu parerendeng jeung dirina. Daya masalah nanaon nyi, mung kalarasan we keur inget ka emak di lembur ieu teh pedah tos lami teh tepang. Janten akang teh hoyong tepangnya sareng emak akang. Gampil atuh Kang. Sanaos detik ieu kene oge abdi sanggem ngajajabkeun akang karorompok. Kumaha bade? Nging ayeuna atuh nyi, nging. Nyairah atuh. Kewe enjing deui atuh nyi. Kunaon kudu ngantosan enjing? Sabab ayeuna mah waktosna tos teu nya kapan. Uluh. Waktosna kabujeng seep Wadia Balad ATE official. Keun atunya ieu dongeng teh urang cekapkeun we heula dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang sajamit mungkur amit mundur ti payuneun para wargi sadayana. Hayu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.